sairan kisah tentang kejadian gempa bumi dahsyat pisan. Tapi 20 hiji di Cianjur terus terjadi nu disebut gempa bumi pake ustaz daya jauh dinten Senin harita sekitar setengah 2 Cianjur diterpa gempa mata gerus tararea seernu jadi korban gimana hancur-hancuran harta benda terhargaan mobil mewah ketindihan tanah longsor campur hujan palep baju genang pisan malah mobil karungkupan jalmina aya 5an didinya ngabring bantosan kasuangan jeung mie instan di jalan Gemparegatan tugan aya nu masihan sedihna kabina-bina seernu leungit bumina malah nu hilang putrana oge hilang carogena ieu mangrupi pepeling pados urang teh areling panan teu daek hiji nu mastiat tingkuriling gawe dos-dos biasa ngarasan teu dorhaka nu mata Allah teh murka hingga nurunkeun pilara bumi Cianjur teh hancur diparake ngadon racun hirupna eueuh kapaur ngararumpak karna jalur mungkin sing jadi panegur karakyat kota Cianjur tobat ka Allah nu luhur hirup sing benang diatur mungkin rahmat jeung ridona teu hilap pangampurana dipastikeun sageungna ka rakyat Cianjur utama taufik sareng hidayah mugi sing berlimpah ruah ka kami anu gagabah mugi Gusti ngahijabah ayu urang halistighfar ka Allah nu Maha Ghaffar malah mandar kenging
urang